Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang dodongengan dari sareng Pir Bados Mang Opan di Mekar Wangi Media Channel. Bumper halawa kedap. Please like and subscribe Mekar Wangi Media Channel. Tah, orang dongeng gua carios nate kieu. Aya budak ke budak gitu, budak leutik, budak umur sekolah meureun gitu, umur 14 tahun atau sabaraha gitu. Can harideng Maman cerita teh, Maman jeung saha gitu, jeung Epa misal. Cek Maman teh dina WhatsApp teh, "Neng, bogoh teh ka Neng?" "Nya bogoh atuh, da mah lalaki panggantengna," cenah gitu. "Oh, heuh atuh Neng, syukur," cek si Maman teh. "Lamun bogoh mah ka atuh Neng, cenah ieu urang nikah weh," cenah. Ai cek si Epa teh, atuh ada sakola keneh cenah, pira aku kudu nikah nya engke weh. Geus lulus cenah. Senin sakola, Salasa Rebo sakola, Kemis Jumat Sabtu sakola. Ai cek Maman teh, "Atuh nikahna urang poe Minggon we Neng, cenah libur." Dasar budak teu balik. Tah, dongeng salajengna ieu kacaritakeun aya nini-nini jeung aki-aki geus karolot gitu wa. Nya ngarobrol we biasa. Memes sarete. "Nini," cenah kitu cek si akina. "Hampura Aki, coba mana Aki loba dosa bisi pondok umur," cenah kitu cek akina teh wa. Ai cek ninina teh, Aki sarua wae," cenah. "Ini oge hampura loba dosa pisan," gitu. Ai cek sinina teh, "Nya boga dosa naon ya Aki?" cenah. "Baheula," cenah. "Aki keur ngoral men salingkuh cenah jeung tukang warung atawa jeung tukang pindang, loba we salingkuhan Aki teh aya kana opatna," cenah. Anjir puara ya gitu. Ai cek ninina teh, kuring ge loba dosa cenah sarua sok salingkuh." "Nya naon?" cenah cek si Aki teh, "Nini salingkuhna sabaraha urang?" "Teuing cenah, urang mau unggal salingkuh ge sok ngabrukan kacang kana botol." "Sekali salingkuh hiji," cek si Nini. "Ayeuna geus sabaraha nya Nini?" cenah cek si Akina teh. "Dina botol kacang teh nya geus pinuh." Eta ge sesangolak tuluy ngalepak si Akina. Ada aya dewa dongeng caritana teh, aya hiji jalma boga peternakan hayam, loba pisan hayamna. Aya 100 caritana teh hayamna teh. Terus aya jagoan hiji, berarti jadi 100 hiji. Tah kulantaran cek nu boga ternak hayamna teh loba teuing ieu, cenah kurang jago. Meuli weh caritana teh jago hiji deui jadi 102. Tah kacaturkeun obrolan hayam. Jago ngorajeng jago kolotek ngobrol cenah. "Maneh datang-datang ka ditu sopan, ieu jatah urang ieu bikang nu 100 teh," cenah. Ai cek jago nu ngorana teh, "Teuing da urang mah diasupkeun ka dieu can dititah. Geus we ngarah adil mah," cenah. "Kuring 80 cek nu kolot teh, maneh 20 we nya," cenah. "Teu bisa," cenah, "arek ge adil atuh. Mun arek satengah ewang kumaha," cenah. Cek jago nu ngora teh. Sanggeus negosiasi kitu, akhirna cek si jago teh, "Heug, empek cenah setengah ewang, han aya hiji syarat, mun maneh bisa balap lumpat ngelehkeun kuring," cek jago nu kolot teh, "pek eta awewe 50. Awewe bikang eta." "Jadi lah lamun kitu mah," cek si jago nanti nu ngorana. Tah kacaritakeun dibalapkeun eta teh disetarkeun gitu. Derog teh lumpat wa. Tah kacaturkeun nya keukeuh we gancang nu kolot. Nu kolot nu meunang nate kitu wa.
kanyahoan kuno boga hayam nanti dasar hayam gelo cenah. Boga jago aja teh gelo cenah. Batur mah ngawajang ieu bikang kalah ngudag-gudag jago ditembak we tanta parah si jago anu ngorana teh jegor. Pae cenah wangeusan. Sakitu wa dongengna engke patepang deui dina dongeng salajengna. Teu hilap bantu subscribe-na. Sakitu nu kapihatur. Assalamualaikum. Please like and subscribe Karwangi Media Channel.